belajar tadabbur alam. Nah, awal mula dari jabung, tanaman jabung. Tanaman jabung termasuk sayur-sayuran. Ya, sejenis dengan sawi atau sosin. Nah, biasanya hidup untuk kepanen itu durasi waktu 40 sampai 60 hari. Jadi sekitar 2 bulanan atau bisa 50 hari. Asal mulanya jabung sebelum jadi daun kan mekarnya. Jabung teh kan mekarnya ngegedean. Asal mulanya dina naon? Dina biji anu samenel. Nah, biji samenel dimasukkan karena lubang kecil, terus ditutup ku tanah. Dimasukkan ku tanah, terus selang beberapa hari dicebor, terus dikasih pupuk. Terus beberapa hari kedah diurus iya teh, dibersihan sisi-sisinya kedah diurus ya, dibersihan. Nah, sampai saat ini ayeuna tuh kan katinggalinya cuma belum panen, belum bisa diambil manfaatnya belum. Tah, iya tah kenapa disemai? Itu ditutupan ku jarami teh supaya kondisinya panas. Ya, ngaheab gitu. Nah, oke 40 hari atau 50 hari bisa diambil, dirabut. Dirabut, dicabut si jabungna eta. Nah, udah dicabut, dikumpulkan, nya di karung-karung. Terus di karung ka mana kan? Dijual ke mana? Ke pasar tuh, ke bandar heula, atau di bandar diiangkeun deui. Aya ka Tangerang, nya ke Jakarta, ayo ke pasar Caringin, itu rupa-rupa. Nya. Nah, itu bisa mendapatkan penghasilan nggak? Bisa. Iya, jabung bisa panen karena jabung diurus di mimiti biji keneh. Nya. Jabung ya. Sama halnya kita. Nah, urang ayeuna pikri, ayeuna teh sagede kieu. Apakah langsung sagede kieu beri borojol tina patuangan mamahna? Teu. Oa-oaan heula nya. Biji heula. Langsung. Di emaman, di pasian emam tah pikri teh apakah langsung ku sangu? Teu, di pasian heula naon? Ku susula di enenan. Ya, pas di enenan umur 2 tahun aya hoyong kue tapi masih kene anu lembut. Nya. Cenah kagok pikir mah cenah anak ajaib. Pasihan we tulang. Moal kuateun sabab teu aya bijian. Nya. Tuh, sama halna ieu. Terus diurus, pikir diurus. Ku mamahna diurus teu? Diurus ku mamahna, diurus ku ninina, diurus. Nya. Ubi diurus ku mamahna, ku bapana diurus. Tuh nepi ka jadi gede kieu. Tuh. Engke terus diurus beuki ageng, engke bakal kapatik hasilna manfaatna. Naon di antarana menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, eta teh panen. Nya. Eta teh panen. Cik jabung tiasa panen engke teh. Jabung panen terus dikasih makan. Kurang dimakan ke orang, manfaat tuh? Manfaat, orang jadi wareg. Nah, apakah jabung ieu makhluk Allah atau napisana? Makhluk Allah karena diciptakan ku Allah. Selain Allah nyata makhluk. Tuh. Tugasna makhluk nyata bertasbih. Jadi si jabung ieu teh keur naon? Cicing kieu teh keur bertasbih. Dengan cara bertasbih teh cicingna dina tanah eta bertasbih. Tanah makhluk Allah sanes. Makhluk Allah. Jabung makhluk Allah, tanah makhluk Allah. Sama-sama makhluk Allah. Jangan buka. Ya, pas eta tuh.
Nah, tinggal ieu. Makhluk Allah kan jabung oge beda-beda jenisna. Rupa-rupana beda teu? Ya ieu nu rada agem. Ya nu alit. Nah, tina sa kade ulah katin can. Kade ulah katin can. Nah, tina sakuruling ieu makhluk Allah rupa-rupa. Aya jabung, aya naon ieu? Aya jarami ieu. Ya tanah aya naon ieu? Kembang lainnya. Iya aya batu. Tah semua nu aya ti dieu itu makhluk Allah. Urang makhluk Allah lain. Makhluk Allah. Terus semua nu aya ti dieu itu makhluk Allah hungkul termasuk model jukut. Tapi intina ti dieu bade melak naon? Melak jabung, sanes melak jukut sanes. Nya. Melak jabung mah melak jabung jukut bakal ngingilu. Tapi melak jukut belum tentu jabung ngingilu. Ya. Nah, sama halnya ketika urang ngaji, urang ngaos. Niatna naon? Hoyong bagja akhirat. Ya. Urang keur diajar ngudag akhirat. Ya. Maka duniana bakal ngingilu. Oga, yeuh ngaji we. Eta dikeresakeun kurunyung enggak. Cek si Abah teh. Enggak, boga duit teu entu cenah Abah. Yeuh, ku Abah di bakalan. Tah, ieu teh salah satu ieu salah satu dunya. Oga teh bade ngaos demi akhirat. Dapat teu uangna? Kenging. Nah, ketika oga ngaos untuk mencari akhirat, yang bisa ngaji untuk kebahagiaan akhirat, si dunya ngingilu. Nah, beda ketika oga mentaan naudzubillah min dzalik, oga ka kota minta jadi pengemis naudzubillah min dzalik. Minta abdi can tuang 2 minggu Pak nyungkun artos. Nah, insya Allah oga punta penta jadi pengemis ilmu nak mual kengi yang akhirat komo mual kengi. Nah, maka orang penting nak ngaji teh. Ngaji orang mah lain ngaseukur ngaji Quran hungkul nya ngaji orang teh lain saukur ngaji Quran hungkul. Ieu oge sami urang ge keur ngaji alam, ngaji alam bahwa di alam ieu teh di seluruh alam teh ciptaan saha? Allah. Ciptaan Allah itu. Nah, intina orang ketika ngaji jeung alam kudu baik-baik jeung alamna. Ya, ulah memotong pohon sembarangan. Lamun di hutan geuninnya jangan mendebang pohon sembarangan, eta bahaya. Nu matak bakal jadi erosi. Bakal jadi erosi, bakal banjir. Terus jangan membuang sampah sembarangan, kasolokan ulah. Nah, tapi ieu pedah-pedah lain urang gitu. Rek dirusak yo. Kira-kira ieu bakal jadi deui moal si jabungna. Moal jabungna moal panen, moal alus. Ya kitu petanina oge bakal rugi gara-gara saha? Gara-gara orang ngaruksak ieu jabung ditincakan pedah gara-gara rek ngorok lang layangan. Tuh, ya hati-hati. Soalnya orang kudu menyayangi tumbuhan. Cara menyayangi tumbuhan bukan kieu. Aduh jabung, oh sayangku. Oh jabung, sayang aku rindu padamu. Menyayangi tumbuhan dengan cara menjaga, terus menyirami, naon deui? Membersihkan. Nah itu, ieu urang tadabur alam. Toh sakitu we. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.